Kabeneran salah ya. Urang mau solusi ayeuna mah keur butuh duit naik balap. Heeh, Pak. Karek gawe di urang, ngoren. Oh, atuh yap sakitu aing eta mah. Ngapain nong gilikan? Ku aing daripada aing diburu ngoret 50.000 sapoe mah. Lah, nah hanap-hanap teuing atuh. Alus beuti hanapan itu teh hanap balong tah, parat nepi ka dieu tah. 5M yang ditonjok wae. Bung, Iya, kita ngorek. Si cumur kakak ngejedok di dia kok aing di teangan. aing kerasa euy aing nganggur ge tadi. Kok aing nenengan ti tadi penyuk. Aing di dieu teh kamari ge. Butuh pagawean teu Dulu aing hayang gawe ya. Rek gawe mah. pangababatkeun balong aing. Babakeun balong bala. Heeh, bala balong aing ka anyar menang meuli. Oh, nu menang meuli ti BM Heeh. Rek dijual, rek dijual di apa kumaha? Babad penyuk. Rek dibabad. Heeh. Lamun 200.000 masa poe aing ngabae lah. Rokok dahar 3 kali tah paling oge. Cungur sih ya. Hah? Sakitu aja kudu 3 kali madang. Sekali kunyuk. Iya eta mah erek da sebenarnya mengenakan yang nganggur. Heuh moal lah. Aing aya kabatur. Heula. Ulah rusuh geus sia mah. Pan kudu dibadamikeun heula lain. Heuh badamikeun kunyuk. Lain kitu. Sok sabaraha atuh wanina? Gocap lah. Sapoe Ya heueuh. dahar Dahar sekali. udud henteu. Udud setengah lah. Ai ere eta ge ai moal mah heueuh aya kabaturkeun. Heuh geus lah. Erek digawean ku aing. Benar. Heuh isuknya apa ayeuna? Ayeuna poin gawean. Jung ayeuna jung. Benar. Bener. Teu eta nu ti BM teh. Heueuh. Anu dualin balongna. Heueuh 2. DP lah tuh, itu udah kurang teh pan Cungur sia gawe ge acan. Heung ke aing ka ditu. Geus deal. 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 Jung gawean. Erek aing enak. Heeh. Ini sakitu aya meni sagala pisan. Sal. Kenal euy. Keur kieu emang biasa. Ieu ulah dioprek-oprek ting motor teh balapkeun kali-kali mah. Oh pugu eta mang aya balap nama aing teh hayang pisan euy. Hobi da eta mah meureun. Ngan jeung daftar lagi eueuh duit lagi mah. Kabeneran kenal ya. Urang mau solusi ayeuna mah keur butuh duit naik balap. Heeh, Pak. Arek gawe di urang. Ngored. Ngoren, Heeh, ngored balong lah. ngoren balong. Heeh. Cing paling teu bisa. Aya butuh duit mau arek balap. Heuh butuh nama. Ya, butuhna sabaraha? Di daftar paling gope lah, gope. Gope. Geus buburu ngored we di urang. Sapoe 10.000, tah berarti 50 poe tah. Ngored bisa balap. Edan. 10.000 geus teu kira-kira tuh. Eta mari erek sal pan nyaah euy balong urang kalaka barahala. Lamun embung mah kurang dijual wae. Tah aing mending kana pangajualkeun mang daripada kudu ngoren 10.000 sapoe. Teu kira-kira. Heuh atuh da lamun kudu 50.000 sapoe mah aing moal aya batian geus pong jual we. Boga teu anu ieu nu arek meulina nu loba duit meuliean kebon aya teu? Ih, aya nu sok meuliean mah gampang mang. Mending ana mang teu layap. Heuh atuh yap sakitu aing eta mah. Ngapain nong gilikan? Ku aing daripada aing diburu ngored 50.000 sapoe mah aing jual. Buburna? Henteu eta mah urang keur ngobrol sorangan. Jauh ke mana? Tah sal tuh kudu itu dihandap tuh balong tanah teh. Dihandap. Heeh, halus lah pokoknya nama jeung balong mah. Cetun enggak? Cing lah. Pileuwang atuh ieu mah. Leuweung oge halus ieu tah, ieu jalma ieu teh. Ieu teh bos. Bos meri tah, ieu bos entog erek nyarieun pila dinya. Rame pokona mah engke mah mahal. Geus we kanu rek meuli teh investasi gitu, jangka pendek ieu mah. Jadi duit. Oh, itu jeung pila. Heeh, tah aya bosna tah.
Geus keur ngarilikan. Bisi ku batur manten. Naik dijual sabaraha yeuh? Ah geus ilekan heula yuk. Beunang mah kinam. Anjing, aya motor si Isa. Kebeneran ya mah. Bari ngelikan si Ajo gawe. Di mana aja? Tuh, di mana apa? Geus di wewe lah yo. Kitu ge katampo ieu. Tuh. Alah, Nah handap-handap teuing atuh. alus beuti hanapan itu teh hanap balong tah, parat nepi ka dieu tah. Taneuna. Heeh, kabeh. Oh, sisi jalanna ieu beunang. Beunang kabeh tuh nepi ka ditu tuh. Oh, hayang sabaraha cenah nu puguna? Ari kayang mah 5M. 5M. 5 eta mah kayang 5M malah. Anu mota jo. Bah urang mah teh sanggup aya 5M kitu mah ngajual lagi. Bukan aing teh beunang ku 10 juta. Atuh mah seeutik ulah 10 juta teuing sal. Hah? Tambahan. Heuh eta mah 10 juta teuing. Nu bener aing ngobrol teh pira ku tina 5M kana 10 juta. Ai kayang pan 5M KBG kahayang mah nyari ditawaran 10 juta mah nya tambahan we saeutik kitu tah. Nu bener. Bener urang mah. Nyala lamun 10.500.000 sok tah. Erek lah bae. Masing ayeuna keneh ge sok geura tawarkeun. Heuh kata aya sakitu mah ku aing mang tawarkeun mang. Heeh sugana atuh aya milik. Heuh sanggup aing ngajual sakitu mah. Heuh ieu Ieu mah. sok we ayeuna ilikan heula nya. Heeh. Urang ek nengan heula danas. Ieu teh ti balong handap nih ka dieu. Biasanya sok aya danas di ditu tuh. Urang ek nengan heula danasnya. Heeh sok. Aing bari mikir-mikir heula yo. Nah, sia keur naon sal? Kabeneran aya maneh ding. Ai kamari maneh meuli taneuh lin. Kumaha kitu? Sok melian keneh tara. Jadi beuli atuh ai ka harti mah. Di mana kebonnya? Ieu teh hayang 10 juta. Hayang 11 ding. 11. Heeh. Butuh teh. Butuh. Tah kebon mah ieu yo. Ti dieu tuh parat nepi ka balong. Si Erek mah. Ai kitu nu saeu. Nah, udah Mang Ajo si Erek mah cenah. Panu aing ieu mah kunyuk. Hah? Nu aing ieu mah. Aing. Heuh, karek meuli ti BM kamari. Nu bener oding. Nah nu bener kumaha kunyuk pan heueuh nu aing. Si Ajo mah titah ngored ku aing. Ditah ngored. Heueuh. Aing ngancal di teh. Ditah ngored ka aing ku aing diburuan 10.000 cenah. Sapoe. Ayeuna ka mana si Ajona? Tuh ketotonggengan dulu ngaladanas. Si sungur. Aing teh kebon teh sia nya. Ya heueuh nu aing. Geus aya sia mah nyumput. Aing heula nu ka ditu naon. Aing nungguan di ditu atuh. Nyumput. Yo. Aya danasna. Oh, puguy lah. Yo. Kumaha Kebon teh ieu teh aya nu butuhan teh, Jo. Aduh tuluy jual we. Eujap. Anu naik tuluy balap kapan? Tadi yang ngelewat pisan tanungguan. Si Erek mah langsung kes ayeuna kene cenah. Ya apa tuh ya? Bener. Bener orang Tapi mah. bener eta teh. Bener. Sabaraha nu puguna sing bener? Teu dia tadi we 10,5 lin. Heeh. Teu Paling asal saya 11 jeung aing gope nya. kali 11. Heeh. Yap buru yap. Geus. Haram jada si Ajo ku aing titah ngored kalau kayak dijual kebona. Dulukeun sia kunyuk. Tuh, Jo, jalan mana tuh? Jog gue masalah harga malah atur kemana Jog? Urang mah di dieu tunggunya. Sok we atur. Ang, sok tah tinggalian kebon teh nya. Tah ti ditu dugi ka ditu tuh. Hari kahoyong mah nya 5M ti ditu dugi ka tonggo tuh. Da lega ima investasi jangka pendek. Ieu mah dangke ge di dieu teh anu ngademel pila tah pokona lah bakal pirameun eta malah. Pangga tah sok. 5M yang ditonjok waing. Bung, Ya kita ngored kalau kayak dijual kebona kumaha? urang mah bohong sih sama we baper. Bohong kumaha? Hayang balap cenah. Urang Urang naon urusan aja ieu? kurang naik di kored mah uang jual we ulah di kored cenah. Kan cucung urang teh kitu geuning. Pannya salma tadi nu maksa. Nah maksa naon aing? Jual we jual jo. Iya anjing, titah ngored kalau kayak dijual na kumaha? Enggeus oding enggeus cenah. Enggeus kumaha Enggeus kunyuk? cek sisa enggeus Ai tuh. sia.
Geus cenah oding. Kudu diwarasan lu mah. Nah diwara. Geus ulah cenah oding ulah. Geus ya sekali-kali deui mentong kitu kayak ada yang digarbugan batur. Geus teh. Untung teh Sing jadi jalma jujur kayak Aya hilapna pan aya jalma teh. lah lain hilap nu kitu mah akal bulus.